Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kandongeng Mang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagalupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Nikomala laju keluar rengcepan tina jero rungkun. Geus aya di luar mah lempang biasa we ngadeukeutan ka si Jaka Sagara jeung Mang Utun anu katempo keur nyang hareupan durukan. Geus leukeut laju luk salam. Sampurasun. Basa ngadenge aya sora awewe anu luk salam Mang Utun teh mani kaget sedengkeun ari si Jaka Sagara mah saenyana mah geus apaleun. Lamun aya jalma anu dakal datang nyampeureukeun sok sanajan ukur kadenge sora lengkah sukuna wungkul. Ampes, saha nyai teh? Temal Mang Utun laju tumanya panona mani molotot atuh nempo awewe anu sakitu geulisna. Pengawakan jangkung lenjang ketempo mani papal pinareupna ge mani nyeung seureung alias neuheuneur. Di komala Mang, punten we ieu teh bade ngiring si duru nya katirisan. Alah, janten nyai teh nyi komalanya. Mangga nyai, calik mangga. Sumuhun. Pugu ketiris ieu teh ke. Naha mani luleungan ieu. Wayah kieu aya di leuweung. Nah mulih ti mana nyai teh bade ka mana ieu teh? Nya wanian. Wayah kieu aya di tempat kieu jaba sorangan. Cek Mang Utun pon kitu di si Jaka Sagara milu mairan caritaan. Nikomala tegek diuk ari panona mah maling ngereret we ka si Jaka Sagara bari imut mani kareut. Amdi kapeutingan di jalan. Pugu ge teu wangsuh ti mana-mana sasat abit mah nuju ngalalana teu pugu dumukna. Eueuh, kitu ku tante. Paingan atuh nyi. Ari kitu mah ari nuju ngalalana mah ke. Nah milarian naon atuh nyi? Milari pangalaman we Mang. Sakantenan sugan kengeng jodoh. Eueuh. Pami kitu mah sami atuh nyi. Lantaran Mang duaan ke nuju ngalalana ieu teh sumuhun kalaresan ieu urang teh satujuan. Janten saminya Mang duaan ge nuju ngalalana ke. Nah saha Mang duaan teh? Nepangkeun nih ngaran Mang mah Utun. Tah ieu dulur Mang ngaranna teh Jaka Sagara. Nya ngaran uing mah Jaka Sagara. Jadi ece oge nuju ngalalana nya. Ulah nyempat ece atuh Kang. Muhun abdi oge puguh ngeju ngalalana teu puguh tujuan. Temal nikomala bari imut ti we ngandung ngepangirut. Alah, jadi pantesna kudu nyebut naon atuh uing teh ka ece piraku kudu nyebut nyai. Nya nyai be atuh batesna mah. Kapanana abi teh acan kolot-kolot teuing atuh Kang. Ih kapanan uing jeung ece teh ngoraan keneh uing. Piraku atuh teu parantos teuing nyebut nyai mah. Abi mah masih keneh ngora atuh Kang. Pantes jeung payu disebut nyai oge. Tos we sebatkeun nyai supados langkung raket. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah. Nya nyai. Tah nyai oge ka Mang ulah nyebut Mang. Tapi nyebut teh Kang Utun. Kitu ulah Mangnya lah. Ngarah leuwih raket urang teh nyi. Muhun mangga Kang Utun. Tah kitu nyi.
kapanan ada disebut akang mah mani ngegeleser genah pisan kana cerita teh. Kek. Nah si gelis teh masih lengok keneh ieu teh. Acan boga papacangan atau boga bebene. Abi mah masih keneh nyalira Kang. Masih keneh lelengohan. Ahai. Jadi nyai teh masih keneh sorangan lelengohan. Alah sip. Kek. Nah teh sieun nyai soranganan. Jaleu mampah di tempat anu jauh ka itu ka dieu. Kangaranan kasebutkeun pileuweungan loba pisan sato galak. Loba pisan jalma jahat. Kumaha lamun nyai teh aya anu ngaguna sika. Kapan manglebarkeun kaya nyai sakieu geulisna kitu tah. Kanggo abdi mah moal sieun mang. Margi abdi saeutikna tiasa ngabela diri. Pami tiasa ngabela diri mah tiasa kasebat nyai teh jawara wanita tuh. Nya teu lepat mang. Aya akang. Abdi cok diajarkan ilmu silat. Hebat lah. Hebat nyai hebat. Sumuhun keur magelis nyai teh pinter beureung ka ilmu silat. Aduh kabayang ku mang. Bisa kumaheun lamun emang boga pamajikan anu geulis bisa kana ilmu silat. Lantaran ari emang mah rumasa nyai teu bisa kana ilmu silat. Ari silat tidak mah jago mang teh. Tah lamun ieu mah batur emang si Jaka Sagara bisa kasebut jawara jago silat. Anu pilih tanding nu matak nu mawi ayeuna lunta oge. Puguh ge keur ngalalana keur nguliring neangan tanding anja celang neangan lawan. Hayangeun apa kana getihna sorangan alias acan kungsi kateter eleh jajaten. Tah kitu nyi teteh geuningan hebatnya Kang Jaka Sagara teh. Kituna teh Nyi Komala diukna rada ngageser ngadeketan ka si Jaka Sagara puguh we atuh si Jaka teh mani reuwas. Dideketan ku awewe kakaraeun teuing pikeun manehana mah. Mang Utun oge manehna teh manihan jelu sugan teh cenah arek ngageser ngadeketan ka manehanana. Tapi kalaka ngadeketan ka si Jaka Sagara. Ih, ulah deket teuing ce. Nyai, anya ulah deket teuing. Nanaonan uing mah yeuh teu biasa dideketan kieu. Ceuk si Jaka to gemol Nyi Komala teh lainna nyingka atawa ngajauh kalaka beuki deukeut. Malahan mah diukna teh mani pagegeye jeung si Jaka Sagara. Ciga anu ngahajakeun. Tenang atuh Kang. Meni alime dicakatan ku abdi teh. Puguh ge tiris ieu teh. Nya, mun tiris mah sok we tu si duru kana sini durukan. Kapan uing mah lain durukan atuh Nyi. Nyi Komala kalah katangga we bari neuteup ka si Jaka Sagara teu kiceup-kiceup. Puguh we atuh si Jaka teh maneh kaeraan kaisinan sedengkeun ari Mang Utun bati molohok we cacak-cacak lamun dirina mah cenah moal arek dihulag. Tapi nah cenah si Jaka Sagara mah kawas anu jual mahal. Sok-sok ka itu Nyi. Ulah ngadeketan akang ih. Era akang mah nanaonan tu aya Mang Utun. Kaitu. Sabada dikitukeun maka kakara Nyi Komala teh daek ngageser rada ngajauhan tapi hanteu kireum-kireum. Teu aya rasa kaera we. Kang Jaka mah mani kitu ih. Mani alimbe dicaketan ku abdi teh. Nah atus gaduh papacangan gitu atau napi gaduh bebene akang teh. Nah naon kitu papacangan jeung bebene teh. Eueuh eta si Ujang. Teu apalieun bebene atawa papacangan. Hari papacangan teh lain bae kacang jang. Atau bebene teh lain benul. Tapi papacangan jeung bebene teh nyaeta kabogoh alias calon pamajikan. Oh jadi kitu nya. Nya acan atuh. Acan boga calon pamajikan uing mah. Nya nah atuh. Meni alim dicaketan ku abdi Kang. Ih akang mah teu biasa Nyi. Ye era jabana ge ditempokeun ku Mang Utun tadi teh. Jeung deui akang mah tara biasa we rada deukeut jeung awe teh ragap. Sokomo kapan nyai teh jalma anyar pinanggih. Nyampura atuh abdi nya Kang. Satadina mah pedah tiris we lianti si duru teh. Pami pade kecarang akang mah moal katirisan. Ceuk Nyi Komala teu leum-leum. Si Jaka anu merhatikeun galagat eta awewe atawa kayaan Nyi Komala anu sarupa kitu maneh lewas pada. Boa-boa cenah eta awewe teh lain awewe bener atawa awewe ecreuk. Kayaan mungkin peuting panon geus karasa cepel. Mang Utun mah geus darane we bari ngacai kana dahan kai. Sedengkeun ari Nyi Komala mah manehna basa mireungeuh Mang Utun geus sarete. Atuh meunang kasempetan. Nu tadina pura-pura nyarane bari pepeureuman kiwari mah berai beunta. Bari merhatikeun ka si Jaka Sagara anu keur jongjon we ngasur-ngasur suluh kana durukan.
Si Jaka Sagara kudu benangku aing. Pokona mah penting ieu kudu jajab kasuka jeung manehanana. Enya lalaki teh gagah. Lalaki teh beda jeung sakabeh lalaki nu kungsi. Hees jeung aing. Kabayang we aing bakal bagja. Sok komo lamun aing jadi pamajikanana. Cegeran teh sate Nyi Komala ting kunaon ka si Jaka Sagara mah aya rasa anu beda. Aya rasa kasuka anu pohara kakaraeun teuing cenah. Nyi Komala anu boga ilmu awet ngora memang geus jadi hiji pagaweanana, geus hiji kabiasaana gonta-ganti lalaki. Loba jajaka anu geus jadi korban, jadi batur heesna. Tapi kakara ieu mah katarik kapentang rasa ku lalaki nu ngaran Jaka Sagara. Lalaki ngora anu kayana teh memang beda jeung lalaki-laki umumna. Ceuk pikir Nyi Komala, si Jaka teh mah ni jual mah cenah. Beki katarik we ku kayaan si Jaka Sagara. Tang tuwe cenah lalaki teh masih keneh perjaka tong. Ayeuna mah si Utun teh geus sare. Enya moal kararagokeun beureunan ayeuna mah lamun di deukeutan teh. Heun sia. Kabeh lalaki ge bakal talu ku aing mah. Nyi Komala jung cengkat laju ngadeuketan ti tukangeun si Jaka Sagara. Geus deuketna atuh ari gabruk we ngarangkul pageuna keur ka si Jaka Sagara. Buku we si Jaka ge meni reuwas. Aduh, nanaonan ieu teh, Nyi? Ulah kikian atuh, ulah geruh Kang. Abi mah tiris. Ayo urang jajab kasuka. Beung Mang Utun geus sare tibra. Tema Nyi Komala manipok sang lainna ngaleupaskeun rangkulan kalah kabeuki tarik we ti papareket. Buku we atuh si Jaka Sagara teh mani ngadeg-deg. Ngadadak asa panas tiris. Jajantung jadi ratu. Ngan bae eta kayaan teh. Si Jaka mah lantaran sieun jeung reuwas. Lain kawas lalaki umumna. Anu ngadadak ratu tutunggulan. Jeung deui getihna surseur teh lantaran kahudang bidayina. Ari si Jaka Sagara beda deui lalaki anu jejem hatena panceg pikiranna sadar. Gentak wae atuh ngawatek aji lambak Sagarana. Awakna jadi tiis ngabalukarkeun Nyi Komala anu keur ngarangkul teh kapaksa. Kudu ngaleupaskeun rangkulanana. Aduh, nakunaon ieu teh? Nah mani tiis kieu geuningan. Bongana atuh da ece geus ngagoda ka uing. Adena mah ece teh ulah coba-coba ngaganggu ka uing. Jugra ini tinggalkeun ieu patempatan. Kurang ajar. Bodoh si mah Jaka Sagara. Lalaki sejen mah deuleu. Moal aing wani nolak kana kahayang aing. Sabaraha loba lalaki anu ngantri mika hayang ka diri aing. Tapi nah maneh teh hitu geuningan. Uing mah teu bodoh. Uing moal beunang kagoda teu harayang teuing. Ari kudu milampah pagawean dosa mah amit-amit sanajan ece sakitu geulisna. Uing mah mal are kagoda ceuk. Jig geura indit jeung geura nyingkah tinggalkeun ieu patempatan. Buku we ngadenge kitu mah. Nyi Komala anu boga rasa suka jadi malik ngewa. Kahudang amarahna sorot panona ngempur hurung jadi galak. Untuna mani kekerot. Kurang ajar si Jaka Sagara. Wani nolak kana kahayang aing. Rasakeun akibatna deuleu. Seak dia jeleng. Nyi Komala maju narajang. Panarajang Nyi Komala lain panarajang biasa. Sok sanajan pengawakan awewe tapi daya sarangan nanti luar biasa. Yuk beureup nyewuk arek ngagedor kana careham gilek si Jaka teh miceun beungeutna. Beureup hanteu milepas tetela eta panarajang teh ukur gerak tipu. Pikeun ngalihikeun perhatian musuhna. Lantaran ari panarajang anu sanya nama dampal sukuna teh nyuruwuk. Rek najong kana palangkakan. Ngincer-ngincer mamaras musuhna. Untung bae si Jaka Sagara teh henteu cileureun ngakentak ka jeleng bari nada suku lawan ku kadua dampaleuna geduk. Des! Nyi Komala teh mani muringis pincurangna karasa linu. Tapi henteu dirasa laju we nyusua tepus ku panarajang susulan. Cerelat kia jeleng kiwari mah rek karontok leungeunna teh rangga harek nyekek. Si Jaka Sagara oge waspada bisi eta gerakan teh ukur tipuan wungkul atuh henteu buru-buru hojah nganti we naon rupa anu bakal dipilampah ku Nyi Komala. Bener we. Eta gerakan teh ukur tipuan lantaran sukuna anu mata. Arek nengkas ngabaje kana bincurang. Jeleng si Jaka Sagara teh ngacaul ka luhur.
Tapi nyi komala nyusul tepus panerajangna beureup katuhunan nyuruh kerek nacong kana hanapeun tarang baga. Alias kana mamarasna puguh we atuh lamun seugkeuna mah bakal goreng baru karna. Kangaranan keuna kana mamaras sok sanajan kasebut jago gagah oge ari beunang bueukna mah. Beunang manukna mata kecilaka moal teu langsung ngulahek bari jeung nogna teh pareupeus. Si Jaka oge reuwas tetela geuning cenah musuhna teh di luar aturan, narajang kana babagean anu dilarang, tapi memeh keuna si Jaka teh ngalakukeun gerakan anu kacida cepetna. Beureup katuhna ngahiu ka handap dipake mapag panarajang geruk. Deus, dua beureup teh diadu karepeng nyi komala teh mani ngerepeng sumengirnahan ka nyeri. Bari beureup teh karasa linu leungeunna karasa komper jeung hawa tiis anu nyaliara kana sakujur awakna. Atuh sakadapan mah acan waka maju dina rajang bari ngararasakeun hawa tiis anu nyaliara. Tetela si Jaka Sagara teh hebat. Tapi keuneu ku aing moal arek dilawanan ku tanaga. Tapi bakal diperuhkeun ayeuna mah. Najan gagah sakti oge keur aing mah moal hartina. Kangaranna lalaki mah pasti aya lemahna. Rasakeun si Jaka Sagara. Si bakal beunang ku aing. Cekeun teh sate nyi komala kituna teh laju we panonana teu seukeut ka si Jaka Sagara bari imut ngakelenyu. Imut anu ngandung pangirut. Lantaran kiwaring geus make ilmu pamikatna. Imutna mata ngaleehkeun hate lalaki. Sokoma basa nyi komala ngalengkah ngadeuketan. Bari jeung di luar dugaan baju kabayana teh dibuka jadi buligir puguh we atuh gunung kasakembaran teh manika teh mung. Jika hayang didaki ku lalaki anu geus katarik birahi. Tapi lain oge si Jaka Sagara atuh anu gampang kitu wae kagoda. Beunang katanung lantaran si Jaka Sagara mah geus tutas didikan rohani jeung jasmani dilatih dididik ku Kisariban nu jadi guruna. Kon kitu deui geus ngarti kana eusi awi raja hati reta. Atuhan teu kitu wae beunang kagoda sok mah beunang katanung. Si Jaka mah hatena teh jajem samalah meureumkeun panonna. Bari laju tuluy cacarita. Uing mah moal arek kapangaruhan jeung kagoda sia. Hayo, gancang tinggalkeun ieu tempatan. Nanaonan maneh teh ceu. Dasar sia mah awewe teu eucreug geuningan. Nyi komala anu ngabandungan kayaan si Jaka Sagara mah ngaranju kaget tetela geuningan cenah pohara si Jaka teh kuat sagala rupana. Antuk nama jadi aral. Segala rupa tarekana teh hanteu ngabuakeun hasil. Mang Utun anu kabeneran liliret batina sarena basa mireungeuh nyi komala nangtung bari nembong-nembongkeun pinareupedna kayaan buligir. Puguh we atuh panonna mani molotot. Hok cai molok bari ngacai. Nyi komala basa nyaho Mang Utun lilir tina sarena. Gentak kabayana teh dicetetkeun di we. Mang Utun anu lalajo gunung sakembaran teh jadi hanyeluna cenah. Geus-geusan geus tutup lawang si kotaka. Alah, nampet ngeusan atuh nyi. Alah, heuheuy deuh. Alah, udang sare disampakeun lalajo gunung. Nu sakitu endahna, alah. Nah, tapi geus-geusan ieu teh. Dasar awewe teu eus kadenge kitu teh hanteu riuk-riuk aya era. Laju ngagajleng luncat narajang deui ka si Jaka Sagara. Seak gajeleng jorelat. Ngagunakeun kakuatan anu sapinuna jeung dibarengan ku ajian ampun. Hayang ngarubuhkeun meruhkeun si Jaka Sagara. Si Jaka anu nangetung bari peureum hanteu cileureun. Basah peureum anu ngahiuk bangbaraan rek ngagedor kana dada. Laju we ditaki satu ditadah ku peureum ngahiuk gaduk. Des. Dua kekuatan diadut bangkiheung. Nyi komala teh nepikeun ka memehan rubuh bari cing dina kayaan ngagibrig jiga anu kabulusan. Aduh, tiris. Ampun Jaka. Ampun. Teu kuat ku tiris kieu. Bongana atuh ece mah sok maksakeun ka hayang. Rasakeun we ayeuna mah karasa meureun tiris. Jig we ari tiris mah teangan oa atawa lutung. Ulah hayang ka uing. Ampun Jaka. Cagerkeun aja. Gancang cagerkeun. Aduh, teu kuat kieu, teu kuat. Ih, teu kuat. Lamun teu kuat tiris mah geus we kapan aya Mang ye. Ye Mang mah moal rek nolak nyi. Cicing Mang, cicing. Cicing dagoan di dinya. Ulah ngadeuketan.
dicagerkeun ku uing bakal dicagerkeun heug atuh nyi. Ece, ari tiris mah ayeuna ku uing bakal dicagerkeun ngan omat lamun geus cager. Ece teh kudu indit tinggalkeun ieu patempatan. Ulah arek ngaganggu-nggaguna si ka uing duaan ye. Ih, mangkelanan jang, mangkelanan. Ulah bakal dicagerkeun, mangge bisa nyagerkeun anu kabulusan mah. Kalik, ku mang urang tangkep. Ih, ari mamang nanaonan ka itu. Ulah mang, ulah. Ih, lebar jang, lebar. Barang alus itu. Sanajan barang alus, ari kalakuanna kieu mah teu ecreug ulah hayang mang. Kalik, mang. Si Jaka teh laju ngacorelat ngagajeleung ngadeukeutan ka Nyi Komala geus kitu mah dampaleungeunna teh diantelekeun kana embun-bunanana. Aya kekuatan panas anu ngalawan hawa tiis anu geus nyariara kana awakna. Teurila awak Nyi Komala teh kiwari manggeus balik dewe kana kayaan anu biasa, henteu karasa tiris, teu karasa kabulusan. Nuhun Jaka Sagara. Kuring rumasa teh terjajaten. Oge rumasa suka ka maneh Jaka. Nyangan uing mah teu suka ka maneh ceuk. Nah ari ceuk. Kalakuan teh kitu patut. Sing boga harga diri atuh ceuk. Awewe teh geus sakudu ngajaga kahormatan ajen inajen salaku wanita. Ulah kitu, ulah dimurah mareh. Ece mah awewe teh mani jiga lalaki sosontrol kitu ka lalaki teh ih. Uing mah asa teu resep ceuk. Najan gelis jika bidadari oge. Lamun kitu mah moal aya hargaan ceuk. Kaituna teh bakal jadi runtah. Nyi Komala henteu nembal. Laju wae atuh ngacorelat indit ninggalkeun eta patempatan. Si Jaka Sagara geus kitu mah jongjon manehna teh lantaran eta awewe teh cenah geus indit. Laju wae ngajakan Mang Utun pikeun reureus sare beuting eta. Hayu mang ayeuna mah urang sare. Lantaran eta jurig bungkeulekan teh geus indit ayeuna mah. Alah jang, sanajan nyingga jurig tapi mang lebarkeun. Jurig teh geulis jang. Tetep we jurig mah mang pikasieun keur uing mah. Geus ulah arek dipikiran hayu ayeuna mah urang hees. Nya jang ayu lah. Alah, bet aya be awewe teh nya. Enya urang teh salaku lalaki oge ulah gampang leumpeuh yuni. Babari kagoda. Kudu bisa nahan hawa nafsu mang. Nya jang lah nya. Rumasa mang mah da lah. Tuang lebarkeun jang. Antukna mah duanana teh bisa sare tibra. Najan ukur nyarane nadahan kai barejeng dipependek ku sora-sora satu peuting anu reang patemalan jeung pada baturna. Heuleuh mitra waktos naparantos teu nyekapannya. Cageula urang tuna jajaras carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Emang saulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.